Asa tos laminya abi teh tara ngundel lalaban. Nyaeta atuh da uwi usripna abi teh burit wae. Ieu ge uyuhan sarepna undar-undar di kebon. Untung we kebonna dipipir jadi tinggal ngajeng. Tah ning di kebon abah teh aya jotang. Entos we urang petik lah. Urang ngalalab atah. Sakalian we urang ngalacengekna mempeng bareureum. Tah ning di dieu ge aya anggur Sunda. Nya entos urang petik sakalian. Resep ari Mam sareng lalaban teh komo deui seueur rupa-rupana. Mantap pokona mah jadi pedo we lah. Sareng ieu yeuh pucuk salam urang petik we lah urang milarian daun gedangna yeuh nya aya teh nya. Ari ngalalab pucuk salam mah kudu we jeung pucuk gedang. Ieu tangkal tomat menila lebet kieu urang petik we lah kendai hararejo oge urang ngadamel sambel hejo. Komo deui mamna teh jeung beuleum japuh. Pokona mah bakal nikmat we lah bakal tos long kejo.